Kuramas, kumpulan cerita pamas sampurasun sadayana wilujeng enjing wilujeng siang wilujeng santan wilujeng wangi tah dina danget ayeuna dina podcast ayeuna tepang sareng abdi widiwanohannya seja tepangkeun wasta pun Devi Ramarizal nenena Devi tah janten ayeuna abdi teu nyalira kumargi abi direncangan ku narasumber nu luar biasa. Tadi dia aya sampurasun Kang Hafiz. Rampes Cedevi. Kumaha damang? Alhamdulillah saya Cedevi kumaha? Alhamdulillah nervous. Aduh nervous cenah. Soalna nyapa tepang sareng Kang Hafiz. Kedana mah Kang Hafiz nu nervous ka abi nya. Nah janten kumaha tah Kang Hafiz Widiwanaon heula ka wadia bala. Mangga. Sampurasun wadia bala sadayana sejana pangkeun wasta pun Hafiz Sidik Ramadan abi ti Intragan 2022. Intragan 2022. 2022 atuh ngorak keneh. Ngorak keneh. Sakieu mah abi mah. Gitu. Asa nama sakelas sareng abi teh sih. Aduh atas Lajeng berarti nyata. Oke. Wilujeng enjing Kang Hafiz. Wilujeng enjing. Nyamun Inggris nama welcome ya di podcast ieu. Good morning atuh. Good morning. Good morning. Welcome dina Kuramasnya. Kuramasnya. Kuramas teh naon Cedevi? Kuramas teh kumpulan cerita pamas. Nah jantan. Kudu pisan siga kitu Cedevi. Kudu. Kedah sok iya ekspresifnya cenah. Kedah sok mangga. Cobian. Alim. Mangga. Jantan tadi dia kumargi Kang Hafiz ayeuna bade ngobrol sareng abi oge sareng rencangan sadaya anu ilubiung nonton oge kitu nya. Tah janten di dieu oge abi penasaran oge numutkeun abi kitu nya. Soalna abi parantos nguping-nguping di rencangan ti sadayana bahwa cenah teh pamas teh bakal aya kagiatan dina sasi payun berarti sakedap deui nya. Tah eta teh kagiatan cenah mah namina PPP Puncak Poen Pamas. Anu aya di WhatsApp lainnya no P. Oh abi mah biasana ping gitu. Ping. Kabawa kene zaman-zaman BlackBerry gitu. Zaman kumaha nya Kang Hafiz teh. Nah, oke lajeng wae janten dina PPP ieu teh numutkeun Kang Hafiz naon sih gitu. Oke janten wadia bala pamas PPP ieu teh salarosna singkatan ti Puncak Poean Pamas anu di mana memang ieu teh salah sawios kegiatan salah sawios agenda nu memang digaduhan ku barudak pamas gitu nya. Barudak pamas. Agenda teh agenda urang ngumpul babarengan jeung barudak Cedevi. Salarosna mah simpel nama siga kitu. Cuman Puncak Poean Pamas itu kan berarti puncaknya. Mohon. Janten aya oge rangkaian ibarat nama sata acan Puncak Poean Pamas eta. Janten aya road to na aya pra-eventna. Salah sawiosna teh aya pipa. Pipa ge singkatannya eta Piala Pamas. Piala Pamas. Piala Pamas ieu teh memang aya teh kanggo ajang kontestasi barudak gitu. Ajang kontestasi angkatan gitu nya. Supados tiasa leuwih raket deui lah ibarat nama. Piala Pamas ieu teh janten aya 10 cabang lomba anu dikontestasikeun. Mun 10 seueur nya. Seueur pisan ti mulai olahraga, lombana teh olahraga, aya musikalisasi. Oh aya oge. Aya musikal. Aya oge ti senina Cedevi. Seni gitu. Aya lomba futsal lomba voli, badminton gitu, musikalisasi puisi, cipta baca puisi gitunya, nulis carpon, solo vokal, wah seueur pokona mah gitu, resep gitu. Nafas heulanya soalna rada reuas ngupingna kitu nya aya 10 cabang. 10 cabang lomba Cedevi gitu. Nah, Piala Pamas ieu teh salah sawios rangkaian ti Puncak Poean Pamas anu di mana memang Puncak Poean Pamas itu seueur rangkaianna matakna oge aya poe pamas gitu. Poe pamas teh nya agenda ngobrolkeun ngalor ngidul ngawangkong cenah. Ngawangkong. Nu di mana ngobrolkeun ti mulai soal dunia kampus gitu nya, ti politik, dugi ka sosial masyarakat gitu dibahas sadayana soal persib ge dibahas Cedevi. Berarti seueur nya? Seueur pisan gitu. Oh ente maku ka hiji wae ieu nya topik. Henteu. Naon wae dibahas gitu ya. Aduh, ieu mah resep atuh. Mohon gitu. Jadi teu sabar abinya kitu nya tah. Mohon tah janten atos didugikeun oge kitu nya ku Kang Hafiz naon sih ari PPP atanapi Puncak Poean Pamas teh. Tah dina PPP eta teh
numutkan Kang Hafiz. Naon sih anu jadi kasang tukang dina ayana PPP ieu jeung oge nah bet kedah aya sih PPP ieu. Sejarahna meureunnya Ci Devi nya. Nya tah leres. Janten pami misalna dicarioskeun mah si puncak poean Pamas ieu teh ngawitan teh di tahun 2013 Ci Devi. 2013. Muhun. Di ku ieu ku Kang Yasfi sareng Kang Oki anu di mana memang pupuhu Pamas di zamanna. Basa eta Alumni teh oge gitu. nya berarti. Alumni. Oke, Alumni. mohon. Kang Yasfi sareng Kang Oki teh kapungkur teh gaduh ide kumargi naon kumargi barudak teh hayang ngumpul teh aya temaan ibaratna mah Ci Devi. Ngumpul aya temaan. Muhun da mimitina mah poe Pamas ieu teh ngan ngumpul ngopi gigitaran ngobrol ngalor ngidul aya maca puisi maca sajak gitunya terus ngobrolkeun soal Persib gitunya Mohon. di kapungkur mah siga kitu. Teras oge memang poe Pamas ieu teh jadi hiji ajang barudak teh silaturahmi lah ti sadaya angkatan mulai ti mahasiswa aktifna dugi ka alumnina gitunya. Nah, Mohon leres. tapi si poe Pamas ieu teh ternyata berkembang Ci Devi. Kumaha tah? Berkembang janten puncak poean Pamas. Puncak poean Pamas anu munggaran teh dilaksanakeun di tahun 2013 akhir. 2013 akhir. 2013 akhir nu di mana memang basa eta teh acarana teh saayana. Saayana teh kumaha sih? Saayana basa eta teh dugi ka panggung sareng dekorasi sagala rupina teh nya di payunan Pamas gitu nya tempatna. Terus kanggo level si panggungna ge nyandakna ti PSBJ. Berarti dicandak panggungna teh. Dicandak eta berat. Aduh. Saurna mah ieu nauzubillah cenah beratna gitu. Si levelna kan diangkut ti PSBJ keur malo seueur tangganya Devi teh. Nya leres lah. Rada leklok eta teh ueur teh si Devi gitu. Sabaraha jalminya? Aduh abi kirang-terang nu pasti mah berat Ci Devi. Abi tos ngaraosan. Cobian we Ci Devi pami ieu mah ka PSBJ gitu. Nya kapungkur teh ngangge level gitunya. Level saayana di dekor kumaha ayana gitunya di payunan Pamas. Terus ngulem-ngulem alumni sareng nu sajena gitunya. Nah di acara puncak poean Pamas ieu teh aya nya kitu we gigitaran terus aya oge maca sajak, maca fikmin. Terus oge jadi ajang barudak teh kanggo dialog atanapi ngayakeun talk show ala-ala lah ibaratna mah kitu. Terus berkembang dugi ka janten siga ayeuna gitunya. Nu jadi memang hiji ajang bisa disebatna pentas seni oge pentas senina oge aya. Terus oge jadi hiji ajang edukasi. Soalna ti puncak poean Pamas anu kapungkur teh ngabahas oge aya oge talk show edukatif gitu. Talk show edukatif paling siga kitu sih. Kirang langkung nama kanggo kasang tukang sareng sajarahna bener sajarah ti puncak poean Pamas gitu. Iya mah bisa disebat paket lengkap. Mohon gitu. Mohon leres. Kan tadi oge anu atos didugikeun Kang Hafiz tim mimitian bade ngumpul cenah bade ngempel aya gempungan tina gigitaran hungkul ngopi sadayana. Eta kan memang tos janten rutinitas budak Pamas oge nya eta mah. Nya tiap poe kitu nya memang antosan ieu mata kuliah nu salajengna kitu. Bener bisa. Tah jantan tadi oge atosnya abi naros naon sih PPPT teras kasang tukangna oge bet kunaon bet aya eta kegiatan teh ayeuna naon sih tema anu bakal dicendak ku Kang Hafiz sareng nya naon gebrakan ka payuna gitu. Nah, ieu menarik ngobrolkeun soal temanya Ci Devi berarti. Tema di tahun ayeuna kitu nya. Di tema tahun ayeuna salaresna mah abi hoyong ngusung tema nyet. Misalna tema besarna siga kitu terus oge tema besar atanapi tujuan gitunya di puncak poean Pamas tahun ieu teh hoyong janten obor Ci Devi. Kan misalna di Karatagan Pamas ge aya kitunya obor Tatar Pasundan. Bahwasana urang salaku dia balap Pamas teh nyaeta obor di Tatar Pasundan. Kedah bisa nyaangan. Sanajan teu caang pisan ge tapi teu pareum Ci Devi gitu. Puncak poean Pamas 2024 teh pikeun naon Ci Devi? Pikeun jadi ajang silaturahmi, pikeun jadi ajang nonjolkeun bakat minat jeung bakat mahasiswa sastra Sunda,
pikeun ajang ngaraketkeun unggal angkatan, pikeun ajang oge nya silaturahmi lah nya. Tiasa Mohon, disebut leres, siga leres, kitu leres. Puncak Poean Pamas nya kirang langkung tema sareng tujuan Puncak Poean Pamas 2024 mah kitu Cedevi. Oke, Abi bade nyebatkan sekali deui tadi temana Nirwana Nirwana Dharma Dharma Laksana. Laksana. Aduh, ya tos panceg gitu. Mohon Emang namanya easy listening oge easy listening easy gitu. listening oge gitu nya Nirwana Dharma Malaksana. Laksana. Oke, janten tah atos oge didugikeun dijabarkeun naon ngeunaan tema ti PPP 2024 ieu tujuanna oge naon. Tah ieu berarti lajeng kapatarsan salajengna nyaeta output nu bade numputkeun Kang Hafiz kitu nya nu dipiharep kapayuna dina PPP 2024 ieu nu kumaha sih gitu. Ya nu pasti nu ku abi piharep kitu nya. Output ti Puncak Poean Pamas ieu tiasa nonjolkeun bakat minat jeung bakatna teh janten terfilter kitu nya. Katingali oge jalmi-jalmi nu memang sabenerna teh gaduh minat sareng bakat di bidang eta gitu. Jadi bisa diimplementasikeun teh salah sawiosna di rangkaian Puncak Poean Pamasnya tadi Piala Pamas Piala gitu. Pamas mohon leres. Di Piala Pamas salah sawiosna eta terus nya kahoyong mah gitu henteu pegat gitu teu pareuman obor cenah cek bahasa Sundana mah teu pareuman obor ti antawis dosen alumni anapun ti mahasiswa aktif janten kan di Pamas ge ayanya si Devi ngaran deh nami ieu na teh simpai alumni Pamas Ya, mohon. simpai alumni Pamas supados kajalin deui hubungan gitu kajalin deui silaturahmi anu sae sareng mahasiswa Pamas gitu kayong nama nya inti nama eta sih henteu pareuman obor gitu janten si mahasiswa Pamas ieu teh produktif gitu kayong mah sih gitu Simpelnya sebenarnya mah mohon gitu tapi nya. maknana ageng gitu Tah eta leres pisan. Simpel nyamung maknana seueur ageng oge nya dalem kitu nya ngena pisan kana hate teh gitu. Tah lajeng nya berarti abi oge tiasa nyimpulkan nya bahwa PPP ieu teh representasina tina obor intina kitu nya. No intina nya tali silaturahmi lah jangan tali silaturahmi kenging nya orang oge teu tiasa naonnya pegat gitu nya oge teu tidak asing gitu sapertos abi sareng aduh sareng saha Cedevi cenah eta teh aduh lepat deh atasnya oke mung ieu sapertosna patarosan anu terakhir gitu nya ti Kang Hafiz siap disiap-siapkeun we abi aduh deg-degan kieu Cedevi ya mah nya baris mungkin ti Kang Hafiz oge bilih aya atanapi pasihan cik sakedik informasi ka Wadia Balat Pamas ka abi oge gitu nya pokona kanu nonton gitu nya supaya langkung sumanget jeung nya Kang Hafiz kan oge bade meureun narik-narikan aya teh hayu meureun nya ngiringan PPP kitu nya PPP nya mohon kumaha tah spoiler lah nya gitu nya biasa apa enggak kanggo Wadia Balat Pamas utamina kanggo mahasiswa aktif boh kanggo alumni oge kitu nya ieu Puncak Poean Pamas teh nya kumaha nu tadi tos didugikeun ku abi janten obor kitu nya Puncak Poean Pamas teh janten nu dipiharep ku abi kanggo Wadia Balat Pamas anu hoyong ngiringan janten Panata Calagara anu hoyong ilubiung kitu nya dina acara Puncak Poean Pamas 2024 tong hilap antosan kitu nya antosan open recruitment gitu ya. Terus kanggo alumni oge diantos kin pasti aya informasi salajengna. Sareng ka Wadia Balat Pamas oge tong hilap gitu. Siapkeun tim-tim terbaik, perwakilan terbaik ti interaganana gitu. Kanggo ngiringan lomba-lomba di Piala Pamas gitu nya. Karena hadiahna wah menarik pisan pokona. Oh iya hadiahna nya. Wah iya engke komo diumumkeun saunpadeun gitu Cedepi. Oh, nya atuh leres. Pokoknya di Puncak Poean Pamas 2024 oge bakal aya pagelaran seni anu wah pisan ku abi bakal dibungkusna resep pisan gitu Cedevi gitu. Matakna tong hilap sumping kitu nya di Puncak Poean Pamas kin bakal dipasihan deui kitu nya dipasihan terang deui kitu nya kanggo tanggal sareng waktosna Cedevi. Oke, mohon jan. Nu pasti nama Puncak Poean Pamas 2024 kan ieu teh kagenep 10 tahun nya Cedevi. Kagenep 10 tahun paguyuban mahasiswa sastra Sunda sawidak tina bahasa Sunda nama sawidak ngengklak Cedevi sawidak kedah ngengklak gitu.
Aduh, Cedevi terang teu ngengklak naon? ngengklak naon? Coba pasian terus. Halimah tuh jadi atasnya. Ngengklak searching we da Sunda Diji nama Cedevi. Oh nya aya Sunda Aya Diji. Sunda Diji Aya gitu. tuh nya mangga teh kita mah janten kitu nya Kang Hafiz Mohon. seputar PPP atau napi puncak poin Pamas 2024. Iya nya janten nya di tunggu we gitunya diantos tanggal-tanggal kaping-kaping na iraha tanggal kaping sabaraha gitunya jeung informasi salajengna ku kituna Abi Devi Ramarizal sareng Hafiz Sidik Ramadan Widi pamit undur diri gitu ya. Tina episode podcast Kuramas kali ini. Ya. Kuramas, kumpulan carita